ejing-ejing pemirsa, patepang deui patepung laung di program Florita TV. Simkuring Florencia Kautsarabani, sareng simkuring Agita Asani Nur Salam, pamirsa ngayogikeun Florita TV, Floren Agita TV. Pamirsa, dina kesempatan dinten Rebo 30 April 2025 ieu arurang bade ngabawakeun warta ngeunaan kondisi Palestina saetos serangan Idul Fitri ti payun. Nalika arurang salaku umat muslim di Indonesia kalayan gembira ngalayakeun Idul Fitri, lain carita pikeun wargi Palestina anu dina dinten 30 Maret 2025 justru ngarasakeun serangan ti militer Israel. Sakumaha nu urang terang pamirsa, serangan eta nyababkeun 50.000 korban jiwa. Di antarana aya barudak anu masih keneh make baju lebaran pikeun ngarayakeun Idul Fitri. Disaprak gencatan senjata rengseh, ayeuna serangan brutal tim militer Israel henteu kantos liren nyerang daerah Gaza. Nepi ka 25 April 2025, dilaporkeun yen total jumlah korban Gaza anu ngantunkeun parantos ngahontal 51.400 jiwa. Sedengkeun korban luka aya 117.248 jiwa. Dina jumlah korban dipikanya hoyen seueur anu ngantunkeun nyaeta murang kalih sareng istri. Dilumutkeun ti sumber lokal, serangan eta oge ngabalukarkeun karusakan parna kana wangunan, kaasup bumi-bumi warga, sarta fasilitas umum. Seueur wargi Gaza kapaksa ngungsi sareng milarian panyumputan di tempat anu langkung aman. Masalah krisis cai jeung kasusahan pikeun menangkeun kadaharan ayeuna keur dirasakeun ku wargi Gaza. Usaha bantuan sareng evakuasi masih dilaksanakeun ku tim penyelamat sareng organisasi kamanusiaan. Sanajan kitu, kayaan di Gaza masih kacida teu stabil serta merlukeun perhatian internasional pikeun geuat ngabereskeun konflik tur mulangkeun keamanan di wewengkon Gaza. Mugi wae sadayana dipasihan kesehatan, mung sakitu kalawarta ayeuna simkuring Agita Asani Nur Salam, Saga simkuring Florencia Kautsarabani, ngahaturkeun nuhun kana perhatosanana. bogo sapanuhun carang sapakat wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.